Sampurasun para mitra, kalintang bingah natiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Pananda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Allah maparin hampura ka jalmi nu tobat. Dumasar kitab Raja-Raja nu kadua pasal 22 ayat 3 dugi ka ayat 20. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka-18 sareng ka ayat 20 anu unggalna kieu. Jeung sanggeus nyaho yen Yerusalem sapangeusina ku kami bakal dijieun tempat anu matak kukurayeun sarta ngaranna bakal dijieun paranti sasapaan, maneh terus tobat ngarendahkeun diri di payuneun kami nepi ka nyosoeh pakean. Kusabab kitu kami kasuat ku panyambat maneh eta kacilakaan anu bakal tumiba ka Yerusalem teh moal waka kajadian sapanjang zaman maneh mah. Para mitra, jalmi hade, jalmi bager kabuktos tina sikepna nu sae. Emutanana dicicikeun kangge ngararancang lalampahan nu sae sareng ketak kasaean. Paraosanana dikucurkeun dina simpati, empati sareng welas asih. Tanagina katawis dianggo dina tindakan nu sae. Nanging jalmi bager, jalmi hade tiasa tigebrus kana dosa atanapi lalampahan awon. Para mitra, Raja Yosia numutkeun panulis kitab Raja-Raja nu kadua, anjeunna jalmi hade, jalmi bager lampahna pikamanaheun Gusti. Anjeunna masihan bantosan kontan atanapi zaman kiwari mah disebatna teh bantuan langsung tunai. Nyaeta artos nu dikokola ku para imam kangge mayaran padamel anu didaramel di bait Allah nu tos reksak sareng peryogi di dangdosan. Duit anu dikaluarkeun kanu digarawe teu kudu dipenta balitunganana, sabab anu digarawena kabeh jelema jujur. Kitu timbalan raja kasapan panitera karaton. Nalika renovasi lumangsung padamelna mendakan kitab hukum-hukum pangeran di bait Allah. Eusi eta kitab ngungelkeun tegoran ka raja-raja sareng rahayat Yuda sanes mungka Yosia wungkul perkawis dosa aranjeunna ka Gusti. Raja Yosia paminten telepat, tapi sajarah nyatakeun anjeunna kalebet dina dosa-dosa ka Gusti. Kumargi kitu anjeunna nyosoeh anggoanana, ngaraos reuwas sareng hariwang sarta teras mundut pituduh ka Gusti Allah. Raja Yosia ngawakilan rahayat sareng para pamimpin Yuda anu sadar kana kalepatan atanapi dosa karuhun anu ngalawan ka Gusti di mangsa kapengker. Para mitra, seueur dosa kiwari nu janten raheut manah bangsa urang. Ieu kajantenan margi urang tarangangkeun kana kalepatan ti pamimpin kapungkur karahayatna. Pangandika Gusti dinten ieu mepelingan yen Gusti Allah kamanah kana sikep jalmi nu tobat nu ngangkeun kana kalepatanana sareng nandangan dosa historis atanapi dosa karuhuna. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti ku kaluangan nu parantos dipaparin ka abdi-abdi sadaya kangge ngalenyepan pedar patali sareng tema dinten ieu. Pamugi panglenyepan ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu maperih abdi sadaya supados salawasna rendah ati sadar kana kalepatan kana dosa sareng teras tobat ka Gusti. Nami Gusti teras dimuliakeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu, pamra mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.